waris. Itu si Aji. Siga hulang-hulang wae budak. Kunaonnya? Sigan loba pikiran sampai wae tak. Ayo, sang sampai coba karunya budak sing delo. Ayo yuk. Ji, Oi, ari maneh kunaonnya Suraji? Hulang-hulang wae siga embe jualin. aing tadi numpu Suraji ulang-ulang bae ti jauh teh. Siga nu kumaha gitu. Boba karas kali kujurig engkleng. Paur euy. Gas garing saton. Ngomongkeun we aingnya. Tuh kan? Mak kamu buah kasambat. Aduh, bingung aing. Barudak aing mah aing teh bogoh ka ditu teh. Kalah diputuskeun. Hah? Nyane putus? Apa nyane kawin? Bisa-bisa anak si Aji diputuskeun. Aya naon taji masalahna? Kita kumaha judulna? Eta buku beda keyakinan. Kumaha aduh aing mah. Buset. Nyane beda agama. Maksudnya kumaha aja beda agama? Ji, maunya maneh jamaah beda agama di bogohan? Lain kitu maksudna teh aing mah satum teh aing mah. Geus atuh Ji. Ulah bari ceurik aing ngewa. Aing sedih. Si ieu mah ditanya bener-bener teh. Kalah ek mewek. Sedih aing. Yo, Satum. Aing teh yakin bahwa aing teh ganteng men si sa Nagela aing teh. Yakin aing mah paling ganteng. Man, awe aing teh yakin bahwa aing ganteng men sa Nagela. Kala. Karena mana Satum? Ditelak-telak ji ku aing. Kage. Ti gigir, ti luhur, ti handap. Boro-boro awenya nih. Aing bae teh yakin bahwa nya ganteng ji. Si Satum teh ribu.